lamun cepiang ngaletikan aing jadi murah. Pasangan teh aya jeung Romeo jeung Juliet. Saya teh anang tong ya kira-kira pasangan model kumaha ieu? Ngan berenang kieu nya Gusnya lamun ningali memang kondisi siga kieu. Kita ieu ruaskeun teh urang teh boro-boro manehna urang direuwas wae. Kenapa ya? Ruas maka kecelakaan ya. Tapi siga nama kieu Gusnya, ieu Gus ti mimiti kawin nepi ka ieu na sigana rumah tangga paling irit. Iya tah bener. Teu kudu ngeliris bang, teu kudu beli kasur. Bantangnya orang tara main cek. Bantang tara main bantang. Ye boro-boro batang imah teh sakade kandang monyet. Kamari kaladi kalihan budak imah urang, leutik teuing. Gus, Ya aing cuma nyasap gede teh aing jadi ribet cek gitu sebenarnya. Ade, aku melihat di matamu ada tanda lope-lopean. Can pernah ayat dia diperkosa kok aing. Aing can pernah ngadi di baturan memastikan ribet. Siap. Inilah rumah tangga yang favorit. Mentek adi mah kaduh salaki teh sok taralami. Kurang dari cek. Toi ndak saat 3 bulan doa salaki teh paeh. 3 bulan paeh. Doana eta teh salah teh. Meureun kamari teh keur di Kolombo teh ka Kolombo kabeh. Ditawakna. Biasa sendawe doang Untuk aing pun ieu mah pangabeukina lain sango lain mie. Nah, Jadi kabeukina teh tetep teh unggal isu teh meta goreng cangcut salaki. Serahkeun ku sim kuring. kamari geuning akang arek ngajual cangcut urang kalah dijual jeung eusina. Balik teh eueuh nu meuli. Bari kawan meuli kalah rek dideeng di batur. Badarkeun teh cenah ieu. kali kutangan kan kene cek. Warna-warni. Itu emang. Warna-warni ya. Anu hari taman. Koneng. Oh, kalah digulung sireuh. Ayeuna teh diganti Juga di kunaon teh eta beha. ku kabel desa. Kamari mah nyetruk. Ye, saya kuring rek nanya ye. Cik coba pangeritakeun kumaha jujuganana mimiti jeung pepotongan jeung galang turun nepi ka jadi jeung Gus. Jeung dalang mah ripuan. Ributna kunaon? Urang atuh geus masak geus justru ditunda di peti dihijikeun jeung dawala. Tah, terus Wah, sabaraha rumah tangga jeung galang teh? teulilang 250 tahun. Untuk modal. Dulu pokok bagang-bagang bisa pirak gitu jeung galang kunaon? Da nyeri abdi teh nyeri. Nyeri. Dari kunaon. Jadi mainna mah lamun eureun ngadalang teh lamun pre, Heeh. urang titah ngojek coba oge. Kita ngajablay urang Lu bener cek? Heeh. Eta kala lamun ngomongkeun jeung aja, bener memang sabaraha ieu cek. Abdi mah kadang-kadang da lain aya nu geulis mah nya. Ya. Aya 300.000 nu geulis mah. Tuh. Urang mah 7.000 ge ku genepan. 7.000 nu kenapa? Jadi ieu mah lamun ngajablay jadi 50.000 teh jeung penginapan. Kamar caina di jero ngan heesna di luar. Heuh WC umum sia mah lain hotel goblok eta mah. Mending kamari di WC umum mewah keneh. Urang ditawar ku tukang beca urang dipake di gorong-gorong. Disangka aing beureun santung. Tapi baheula aya keur momejeun ngatur cinta ka jeung galang, padahal spesies sok dirayu tara ku dalang. Yeh lain dirayu deui adi kenotan. Di gemol. Kita rek nanya baheula eta dalang karieuna saeuceur kumaha make lagu. Da pas kawin lagi sakitu tarima abdi nikah ka Cepia binti iblis balaban nganggo mas kawin ku kadeudeuk ku kanyaat teu gablek ka era dibayar kontan teu make nanaon da mah bogoheun ka abdi Wah, bohong kita Perangkat alat selam. Bawaanna perangkat alat selam. mere mas kawin beli setengah kawin. Disangka aing debus meulai. Sok ngarayuna teh lah kumaha ngarayuna saeuceur. Beli kuat bebek. Itu nyanyi eta kumaha? Nah, harita mah
ku menangis karena rindu. Anggar cek lah Agustin bayaran mau sakit tuh. Nah udah ditambahan emang nabus. Jadi rapat urusan anak tong sok tahu-tahu. Kamu nyebut lupa rapat disangka orang diberi soptek urut mulai di rapat. Terus Jawa. urang kalau juga dua kasih Kurang reknya jelas sagede. Ya persoalan Sok masing-masing we dibayar ya. Urang masing-masing. Coba nyalakan duit masing-masing. Saudara-saudara sabaran ngaos urang ayeuna nama sagala rupa anu sok we banget ngaos. Yo edan. Sok ngaji. Udah gak obat dengan obat. Sok we masing-masing da amplopna ge bisa. Coba kau kaya canang ini. Sana geus ngarayu we teh. Kalau di lapor tuh. Jangan Ya sana mah dalam dicimpok wae. Semakin mah tekan kok aing musibah ketika Aduh. Untung geus bisa mun hiji kene aduh. Orang kuat bisa dekok karang banget. Sudah teh ku dalam betul-betul atuh gatot gaca abang-abang. Alhamdulillah. Apa saprak na urang. Baheula mah keur ngarayu cenah oge. Dalam teh kajepnya teh aku tidak akan bisa berpisah denganmu. Benar. Hanya kuluduk yang memisahkan. Atuh modal. Iya mah lamun nyusu jam 8 nyusu coplok-coplok setengah genep. Tapi lain baca roblok. Lain kan, cek. Nah. Iya rek nanya. Ari antara dalang jeung sih romantis mana tinggal? Ci. Ya, Jujur di nahate. Ci, salila dipihukum ku kuring jeung dipihukum ku gusur sabaraha ci. Heeh. Habis itu apa tapi gini nah ayeuna nah, pohon awak. buset buat kasih galutung. Ayo gulagu atau gulagu itu karayuna gulagu India. Gulagu. Jenggus harita lila. Oh jadi rek mainan naon teh mainan mau yasinan heula atau asul heula. Pakai es paten ada. Goblok ge. Panas di Taranya ya. Heeh. Di Taranya ayo nuan yasin heula. Es pantai. Apa cek cetak budak sore Pak Guru? Ayo cenah yayangnya cenah sakedapnya bade waki aheula 3 balen. Terus yasin 4 balen. Aing mantong-mantong ka pasar goblok. Tapi kan anggar menikmati keyakinan anggar menikmati di wakian agar menikmati kan Oh urang rek sare dalangan oh kamari urang rek sare pamati rek sare kana ditalkinan goblok bisa urang lagi bareng rek ngaji wes sam ngaji urang-urang Masing-masing. masih mik kali Nyanyi Pak Ustaz ngaji. Julik cai nyanyi sorangan ngawayang. Andin. Aya Andin geulis belum. Aya Andin siga pernah bedogil. ya Andin Nawan. Andin lumut. Andin budung di jaya Andin. abdi teh kieu teh baheula pernah ikutan lomba mirip wajah. Woi mirip saha? Mirip wajah Nikita Mirjani. Mirip wajah deh. Ayo juga menang harga. Boro-boro teu seeutik-eutik acan.
Nyawa langsung SD jauh. Tapi di luar di Jakarta lomba mirip wajah benang. Jenawan tah. Dia wajah hantu jeruk purut. Ibu saudara Nora hadir. Setiap manusia mempunyai masa silam. Apa ini penasaran geus nyekep beungeut mitoha. Kaci kuda kaci karang kaci huni tumpak beca budak zaman sekarang ini diperkosa. Kalau tadi didedetkan di gorong-gorong disangkap berit santung itu adalah masa silam. Ya, Gila. ayo nama Rahmat masalah. Allah itu tidak terbatas kepada siapapun. Betul. Dan rahmat Allah itu luas daripada azabnya. Untuk itu kita doakan semoga tetap menjadi berit santung dan tetap diharapkan. Suka cek mereka aja. Kan ada hujan teh cenah pan cek cek anu ngarobong cenah hujan teh rahmat. Rahmat. Pas kamari amprok geus rahmat teh hujan lain. Tuh ngaku rahmat lain cenah urang mah. Ini bener nu mana? Maksudnya rahmati Allah teh lain rahmat jelema. Itu barokah hujan teh. Tapi ya, kurang rata rahmat. Heeh. Jangan cenah rahmat pasti tanya tidak bisa. Ya mudah kan cek bari basana komo ina loba budak ngora anu etanya mun bobogohan ya kan. Heeh, kumaha? Ka budak ngora. Lain sak anggeus ya. Masing-masing we sok we gombor bet anggeus geus urang mah dua anu nya. Sok we bus baik orang. Tapi itu tuh bukan perasaan gitu dia. Oh nya boga perasaan mah oh cak potong engkle sarua urang. Yang lain gitu apa ke pak aina teh pamajikan ti Gus. Terus aina itu misalnya Gus aina saharep mereka ceramah itu jo uplak jeung dalang rek kumaha. Oh, Urang mah CLBK, urang mah CLBK. lalu makan celebak. Celebek CLBK. CLBK anu tuh. Pulang lekur sehat ya. Jangan perasaan. Lain masalah orang lemur, Gus lain masalah orang lemur. Yang saking kuliah iya aing ngomong ceramah ongkong adalah ongkong ngobodor ongkong. Kakak apa dia aju acara aya kieu? Can pernah. Can aya. Kan bibi ingat gitu. Enggak di Objen. Objen Bae ke mau orang rumah aya. hati deh kita jalan. Kalau lagi turutan orang yang ngaku ece. Hop, pidato. Nah, Ece, turutan. Adik, Bapak dua. bapak dua. Bola batin bakana. Bapak dua. Bapak dua, Ibu dua. ibu dua, Para hadirin. para dahirin, Anu berbahaya. para hadirin. para Hadirin. dahirin. Hadirin. Rin, Hadirin. dahirin. Memantak diajar maca di sekolah teh terpenting di depan diurang teh kudu apal kana panca aksara agama akhlak ahli amal. Nah diajar maca teh dina aksara. Oh, dina aksara. Hadirin. Hadirin. Omarudin. Lebih ngaco ini mah. Hari ayeuna Sok. bisa ngejang teu? Bingecanya bisa. Coba kan ngejakeun. Sok. Bata, B-A-T-A. B-A-B-T-A-T. B-A-B-T-A-T. Batu. B-A-B-T-U-T. Iya. Enmek. E-N-M. Sendiri bisa ngelakakeun mah. Teu bisa. Cing sok dibunuh dinya. Enmek. Bata. B-A-B-T-A-T. Batu. B-A-B-T-U-T. Enmex. Enmek. Lah, hese mah itu bisa. Enmek. Nah, Joran. Gus coba, Gus saya juga pakai enmek coba. Enmek, eta motor gede.
terkecuali Gunung Irung disebutkan apa aing Irung mah teu itu bisa disebut keduduk be. Karena saya bahasa tadi teh kita Islam gitu. Oh Islam. Meh. Ya. Jangan terus jalan buana. Kita orang berondangan enak itu pacaran lagi terus. Kalau jeung mah Nah, naon? Oh. geus tepugu. Bingung, rek ceramah teh boleh ke kabodor sarwana ya teh kumaha tuh ya teh. Geus tepugu judulna. Geus tepugu judulna dari balik gitu dosana lain kuring. Lain. Oke. Bang, Om Binjen. Aku madurasi. Seberapa menit ieu teh? Enggak Aku seperti berarti di panon poe. jadi tinggal cek urang. Itu udah kuat penyokan di tempat. Kempo orang. Blak rahap blak. Mana merangsang. Lain Jujur budak. jabakan budak jabakan kayun amin amin. Oh, sudah Ulah dipanggilkeun di awal model dirinya. Usah Musa beuting ka handap amin ya Allah. Maksudna mah kitu. jagut kejauhan. Tanya sudah teh merangsang kempo orang mana. Budak leutik mah yang merangsang. Gitu dah. Pembacaan itu suka suruh Om Binjen, kita mau pakai pamarikan duit kalau jago dah. Tahu deh. Seuli budak eta. Beda lah. Ya cek kan dia kan memeh ke Agus pun dapat di dalam lah. Nah, Baheula keur bobogohan di dalam Nya. Pangarayu juga budak ayeuna masuk ku lagu ningan. Oh. Nah, sok. Pangarayu na eta budak. bahwa lama ya kan lagi ngalinan ke lagu. Naon? Manggil jelangku. Hayang nyaho kabeh dari di dia sok ngarayu eta Senin. Cemburu Gusman bebek antep. Dirayu kalau lagi begitu panggil teh langsung ngalaku sih buru ge. Ah, kumaha ngalagu. Aduh nyai. Naon Bro, ya. karaos. Jeung eta pipi duanana kembuk. Jika anu nyeri waos. Dabonganna taradaek indit ka dokter. Mun ditonjos kusuntika penyakit gancang cakeun. Ayo mesti ubah merayu teh. Ayo. Panu teh balai dulu. Oh, temalan. Apan abdi akang mentak ieu soten akeul bujang. Mun akeul bujang diganti kabeh ku i jadi Ateu biji yo. Tong alum sak bahasa. Pagi mah teh Betawi, urang Sunda mah oh Jawa. Jadi bedana Sunda jeung Jawa teh a jeung oh. Jadi lamun cek bahasa Sunda teh cek bahasa Sunda teh cali. Cek Jawa colok. tuh. Cek Jawa cek Sunda mangga, cek Jawa monggo. Cek Sunda baa, cek Jawa Boon. so mangga cali baa. Monggo colok. Boon, saya boleh colok. Kalau ada sepada. Sekarang menyerek kalau mulai. Udah kali terus gini. Ada yang gitu. Baca lah menerang tungkenya ya. Kira burut nabuk ke barang saja. Nah makanya awalnya mah makhluk beser. So ibu-ibu mah kina sampai dibuat air 5 kali mah beser. Kalau laki paling 2 kali sampai.
awewe mah beser sampai teh 5 kali 6 kali nah jabak nih awewe mah Kita perlombaan cewek menawe di lelaki. Ya. Kita kini tina botol. Dengan awe jeung lelaki bakal menangan kan? Ai sim kuring mah tiba heula rumah tangga geus 3 kali Pak Ustaz. Can pernah karana. tuh Sabab sim kuring mah geus apal karena kekurangan yang kalungan awewe. Tan model kieu. Lamun ieu jadi awewe nusa bener awewe. Ya. Lamun kieu teh disana teh Coca-Cola nu ieu mah. bukan dia Dia mah jaga konten. Coca-Cola lamun anu lempai. Sprite oh nu lempar Nah, lamun geus kolot udah 80 tahun. Awas cai dibalik dina gayung. Kasawah. Oh ngejius ya. Ngejius. jabak awewe mah keul Heeh. cebokna ge sieun Heeh. main apa disetrok dicabok cekel paingan jadi atuh Dari timbelan wae. oh kamu sakali cebok 5 kali jabok 10 kali cebok Sorangan mah paheula boga pamajikan bobogohan tara dibawa lalajo film. oh Yo, anti sorangan mah. Sebab loba zaman ayeuna loba parabola. parabola Teh parawan jebol piheula. Taloba, udah taloba eta sing kuring mah mun bobogohan jeung awewe teh sok dibawa ke kolam renang. bola oh Wow, bawa ke kolam renang. Ieu mah peukeun ge ya Pak Ustaz boga awewe. Boga ka boga teh ulah dibawa ka lalajo film hamun duit. Bawa ke kolam renang, tuluy tarajangan. buset Terus pulih dijebulkeun kana kolam renang. Topokeun ku urang. Lamun di tengahna aya nu berebek. Berarti lain paraman eta. oh gitu Ayah kita ngecek orang masa di bawah sekolah renang nih harita. Dia nggak belum. Iya mah lain berebek deui lamun dijebul ka kolam renang. Cai kolam renang teh beak kesedot ku sieu. kan urang nangkupan dina leutak ieu mana cairna Kita terima ka lalaki anu can penang dodo ka lalaki. Lamun kira-kira can serius ka awewe ulah ka dibawa ka lima. Ulah jangan kunaon tah. COD-an heula we dioyo. Bahaya kana ulah kedunan. Cita-cita itu kan kuring rek kawan. Wah isuk kok. Isukan. Kurang Balik tikot di wae. naon Rek tikot di wae. tigo gorong. Lain ieu mah bejaan ya ka anu hayang menang duit, Heeh. hayang loba duit tapi embung usaha. Embung lieur, embung capek, setia boga trikna. Cing dua. Gampang lamun hayang boga duit mah. Ibu tinggal tahan napas sajam insyaallah tatangga marerebeas di masa ampun Oh, kita pae tapi belum. tidak baik Pakai buka cek. Lamun aja yang motor Yamaha baca Asmaul Husna. Sareku 870 genep balikan kebulan pakai nafas. Pae deui wae atuh. Yamaha gasok. Salah isi teh bakal disebut jelma edan memang. oh benar Nah, Yamaha. Ngalaku cebiat teh pan eceut teh kasohor ku ibu-ibu cebiat teh. Taka dia ge urang teh diharapkeun ku ibu-ibu sumpah demi Allah. nah atuh lain geura balik amun arek bareng atuh Nyanyi cenah nyanyi cebiat teh ditah nyanyi. Yang Nyanyi lagu Sunda, lagu Inggris, lagu naon teh bisa cebiat kan ieu teh India bisa kan cebiat teh India mah terkenal lagu India lagu India alhamdulillah kemarin teh cepina mah diadukeun jeung itu doma. jeung bagong Mary Skema tepuk tangan ibu-ibu tepuk tangan. tapi tepung aran yang sepol deui awur So, syafal oke, naon teh artina naon teh? ini kan sabar sana. boro-boro ku sudah itu nya Sabar. Oh. Sabar maksudnya jelema keur ganti. sabar jeung labung candaan sapoe aduh Lapar eta mah. Lapar. Lapar ya. Mary Lah, हम सफर एक ज़रा इंतज़ार wis luar biasa. Bismillah
manusia प्यार की ya kalau masoli wasare harus dijaga mana-mana di tenyawan terus tak kakak kurang mau amprok ditanya sudah ditanya amprok Oh, terus kan ada lagu-lagu kan lagu Sunda, loba lagu. oh lagu Sunda Lagu Sunda nuker ngetrek. terus Sayang manuka buruan, awewe terega leuneun, dapat manuk buruan. kunaon sadok teu maju berenang dosa dileme nu enjo beuni maju susuna dipenyon Ayo terus kita. Bawa kendasan. kaci haur kaci habis meser bubur balalaur nyabut hinis dina puyun kereset lain anu dangdang terus di dalam kata wagel kayak teh dua hiji dan salikun para belut di talian sarang masuk ada muncul dicabut Ayat talian. mati orang-orang kita sisi kurang Kulaon kanyere sengkak kamandi sengkrakeun kulaon awewe nyentak nama dibengkakeun Bahaya ieu mah. Aduh, ieu mah. pokoknya masih siliran yang sangat membagongkan. Aduh, bawaan penting aja nama gue ini disiksa terus pun. ya tenang Tenang. Benar Pak RT. ini parah nih selebel Gaskeun dong dia rem. gaskan aku kedan Gus Woi bapak Gus pun diundang deui. wah udah jadi Tapi memang benar mengurangan durasi Pak Bupati. Jadi orang kan tak perlu loba ngomong. Ibu sadayana sekedap. Pak. Siap. siap Sekedap medan sekedap. Lagi ngomong naon tidak tidak. Saat tuh kalau mundur maju tidak angkot mogok Tidak aku didorong. oh juga dorek montas mundur maju aduh Kayak badalan. oh. Ibu terang perasaan teh. Saat ngobrol pemajikan yang mantanan. Sang mantan itu adalah sesuatu yang sangat membagongkan. Baik dijawab ada kiai. Panas tidak Panas. panas. Lah bapak majikan apa izin mantan. Ya lain teh ngarti membengetan dia di parebutkeun. Apa nih Pak? Apa nih Mas? Da malebutkeun teh, daek ngawin ka si ieu teh lain ku bogo-bogo teuing. Tumal. Gitu. Kayaknya kertuman kaduan ningali amplop.
bal ban betul sama Oke, bisa saya ya terlalu ini lah. Makanya dia Ega mana lagi? sudah pilih acil kalau mau pindah sih merawat ini titik oke itu mah sangat berbahaya. enggak jangan panggil aku anak kecil paman detik-detik kan dicabakan mah gedean Anu gini mah kagak detik. Yang bilang anak kecil paman aku udah duluan. ya kita tampilkan peserta berikutnya kali ini di RTP rusak TV rusak itu Anu gak itu bawa Keresek kantong kantong. nah jeung eusina bener teu jangan tuh balik so tahu cok tahu balik tak diturunkan Bukan. Anu kadua kudu saya kebenar salah. payah salah Anu kadua ya. anu kadua ya Kalau kayaknya enak. oh tak make ya sudah teh harus diturunkan si pate pan kudu sarua lu sarua lu teh Tapi kemana dia? bukan ya ayo tapi kaya Anu kadua nyaeta ya. anu kadua nyaeta ya oh tak make hayo pakai hayo oh make hayo pakai hayo Anu kadua anu kadua make hayo. atau ke bawah sawah ke bawah jauh lu kadua apa naon dia lu kadua apa naon mawa sendal batur lain Kadua aja. lu kadua mau hilang Kadua teu make hayo. Terima kasih. banyak nu genep deui ya kenapa Anu kadua kan. anu kadua urang benar teh ya Tong make dalam kan. sok ada nah beres sih genep deui ah genep deui ame teh buru-buru Anu kadua kan. anu kadua urang Serius. ya No, serius. Anu kadua naon? Serius, buat masuk bos kurang lanjutkan ya udah mati lagi udah anu sarana juga kutingakan bodrek sehingga kutingakan botol udah habis serina sehingga kutingakan botol buat dengan udah pakai seri udah pakai seri Ya penting. tapi Pak Ustaz di sini ayo kelas kedua genep deui tapi lu ieu teh pengaruhan iya kalem kalem mah pokoknya juga torombol ninja seri seri tina hate eta budak tembokkeun aing geus dewasa katek jago aing hukum dia kali torombol ninja naon sok
Kelas yang kedua, mamang ada dengan 7. Entah pengeluaran. Serius. Serius. Yang kedua. Anu kadua kudu mawa kayu putih. Kudu mawa kayu putih. Balur kena beteng. Nah, botolnya akan